Sampurasun baraya songweng deraut ieu aya nu hoyong di-spill cenah ti mimiti ngabakaran dugi kajadi ieu teh. Padahal mah abdi sering upload ieu teh. Mangkana atuh anu kamari komen teh atanapi baraya anu teu acan follow mangga follow geura abeh teu katinggalieun video-video kuring anu anyar kitu. Da kitu da kedah di-follow meh aya notifikasi beuneunan. Da ayeuna urang ngabakalan heula ieu teh. Ti mimiti ngabakalan ieu dugi karengse nya. Pokona omat ieu tongton dugi kaberes sabab ieu lumayan keur hiburan nya. Ari keur picontohan mah beuneunan nya sakieu ayana beuneunan nya. Teu aya nu tiasa diconto panginten. Da ieu mah keur hiburan we atuh pecinta wayang golek. Tah ieu meureunan mimiti kuring ngabedah da ieu teh. Masih kene ageung nya. Tah ayeuna kana proses ngabedah nya ieu teh ngabedah ieu tuh ukiran-ukiranana pola ukiran teh parantos jelas kitu. Lebah-lebahna teu susumping sareng anu sanesna tos kabentuk kantun ke urang ngukir baraya tuh parantos ka ieu katawis. Tah kieu parantos dibedah mah ayeuna urang kada ngukir tah ieu urang ukir lalaunan we lalaunan tapi kenceng ieu teh kumaha nya. Tah ayeuna urang kana pengukiran beuneunan baraya urang ukir tah pokona tongton dugi kaberes itu lumayan pikeun hiburan mah nya. Ya syukur-syukur aya manfaatna keur baraya kitu nya. Sakudak sakedik mah panginten anu nembe heukeut-heukeut diajar janten ieu lah kitu rada kaarahkeun panginten teh kieu meureunan parantos di ieu tah parantos diukir sapertos kieu baraya nya. Lajeng meureunan urang dempul cobi kos kumaha anu parantos didempulna urang tingali cobi. Da ari prosesna mah mineng ku abdi di-spill proses ngadempulna. Tah kieu hasilna baraya ieu hasil anu tos didempul ngangge isamu panginten ieu. Ngangge epoksi paranti kana kendaraan ieu teh. Tah ayeuna urang meureunan nyablon atanapi ngelir lamun basa Sunda mah ngelir teh. Kieu ngawarnaan baraya tuh. Luk pakuna urang damel warna. Urang aplikasikeun warna-warna anu cerah panginten meh naon meh jadi pusat perhatian panginten nya ari wayang golek mah dina pertunjukan ge janten pusat perhatian. Tah kirang langkung sapertos kieu meureunan nya saterasna mah meureunan engkin tah jiga kieu ieu teh parantos sadayana ieu namung teu acan di naon disekar ketik atanapi di strip ieu teh. Tah jadina kos kieu baraya tah sapertos kieu hatur nuhun baraya cag.